ningali astra jingan nuju ngapedega desa tengahing marga. Iya ge. Atuh ya Gatot Kaca maksud bade newak astra jingan. Bangsat tadi yuk. Tapi ke mata dosi yuk. Jika tegablok dosa tapi ke haringan. Goblok siap. Ayo nama orang datangan Bima adanya. Tanggung jawab aing Cowok mantap aing nama hayang tepungane aing mah teu sieun ku Bima. Kikieuan teh aing mangaheureuyane wungkul. Aing nyatria aing nama kikieuan teh ngaheureuyan. Gentleman aing mau kasieun. Nah kitu tadi. Sanajan Bima dibantuan ku anakna Gatot Kaca teu sieun aing. Teu sieun kumaha ari akak? Gatot Kaca mah hareupeun aing teh depa teh sieun. Wah, asli Kang. Tabe Gatot Kaca mah. Buset. Matak aing mah teu sieun Gatot Kaca. Apa sih Gatot Kaca? Anu mana? Eta nu ceulina leutik sabeula nih. Si goblok si edan. Kurang ajar siap. Uluh. Gusti. Nu agung. Aduh. Ada petir di siang hari. Alah rior. Pasti atuh. Alah naon deui. Saha nu ngabebuk aing? Babina-bina teuing sia teh. Lamun curi ngajirim lamun menta jelema nemongan ka aing ye. Saha? Jager soreang aing ye. Wah, iya. Macem-macem ka aing ye. Dengekeun di negara Amarta aya nu ngaran Gatot Kaca, hareupeun aing depak ku aing. Keun antep. Angih ge suntangan ka aing. Eta. Gatot Kaca mah ayeuna si lain macem-macem ka aing, awas ku aing. Kabina-bina. Nyaho mana Gatot Kaca dudungan aing. Gatot Kaca teh dudungan aing. Paning gelo. Aduh, agan. Lah, anjir. Naon ieu dagan teh? Anu ceulina leutik sabeula saha? Halo? Eta mah lain leutik sabeula, pareum sabeula. Volume irang volume. Cebot. Tapi lan. Aing rek nanyakeun ka sia bener sia maling layang jamus kalbu sana. Saur saha agan abdi maling? Aing nanyakeun sia maling teu. Abdi mah teu maling, agan ngan nyokot teu bebeja. Eta teh maling, henteu ai kadegeun sia. Teu tiasa. Bangsat sia ari agan nyebut bangsat ke batur kade kan. Teu meunang kitu. Dibikeun syukur teh dibikeun dipaehan ku aing. Naon agan teh kade sia kadegeun? Agan kadegeun. Uluh. Lah, kade sia hit aing. Ngaderekna kaji. Pasti atuh. Bodang di mana tot? Mau tunjuk ngahejeun di Pacilingan. Rame teh keneh tuh tinggali. Alah ampun. Dasya. Agan ampun. Kadegeun sila yang jamus moal tiasa. Sia bangsat. Edan dulu. Nyir kieu jadi bangsa teripu nih.
Sikona kan. Rek dibikin salayak jamus. Muat ya syagan. Sya candreng si mabi. Ay. Aduh. Dibikin muat ya syagan. Aduh, kejiralah. Perkat. Kena hulu angan aja. Alah. Sekali dibikin muat ya. Aduh. Alah. Dibikin muat ya syagan. Aduh, acak. Kalau jeng begitu. Pada siapa mereka? Wani-wani semaling layang jamis sekali bersara pada siapa? Nyawa aing lurah tam-tama negara Amarta. Terang akan pada siapa mereka? Waing diberi dahar yang segala rupana kari-kari siapa maling aing pada siapa mereka? Aing kamana negara Amarta wani-wani ngaricaukan aing bakal nyiharapan siapa? Pada siapa? Siap bangsat pada siapa? Alah kahurui. Alah, kan sekedap akan ke ampun akan. Pada Syah. Pada yuk. Ari aing kudu ka mana? Nepi ka gulang kafir kieu, bangsat nyarekan ka aing. Pada ka itu Syah. Ka mana? Ka itu. Aduh, si goblok. Wani we sakitu. Saha nu itu? Tah juragan anom, demi Allah teu, bawa teu. Tas eta. Hitut bau sang sete. Nya dadarna tai. Urang ajarnya bangsatnya hitut. Nya meta majar aing ceuli leutik sabulah. Fitnah bener. Pot. Abdi ulan. Ari sia nur maksudna maling layang jamu sekali musada. Agan abdi mah teu maling demi Allah henteu. Agan mah fitnah. Ari eta layang jamu sekali musada di sia. Simun di abdi. Ngan abdi mah teu maling, nyokot teu bebeja. Eta teh maling. Henteu agan maling di mana? Cik tanggung jawab sia. Lamun sia teu maling naon? Tanggung jawab sia. Ke sakedap agan abdi ulah waka disiksa, agan abdi terieur. Disiksa wae abdi teh. Agan terek milare katerangan atau bade nyiksa abdi teh. Tadi nama dengan keterangan ngan sia ngalonyeng. Nya ulah nyiksa tuh, Bro. Coba bapak aing sebut, Bro. Padunungan. Ah, bungan nama kenyiksa tuh dah. Nya. Cik, tanggung jawab sia naon? Maka disebut teu maling teh naon? Punten agan sakedap punten pisan ieu paralun anu kasuhun hampura anu diteda ninggalin nu ka pamri. Naon sia? Dupi layang jamu sekali musada ieu teh lambang kanguan negara mana? Cobi. Negara Amarta tinggi. Berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu saha? Nu negara Amarta. Dupi negara Amarta lebetna saha? Jerona negara. Nya rakyat kapijeng pamimpina sadayana kalebet abdi rakyat. Bener, tak abdi rakyat mana? Rakyat negara Amarta. Tadi saur agan ieu layang jamu sekali musada teh nyaeta anu bogana negara Amarta. Abdi rakyat negara Amarta. Di mana maokna? Nya nu negara apa eusina negara teh rakyat. Ieu teh nu negara eusina negara teh rakyat. Berarti ieu teh barang negara, barang rakyat. Ai abdi rakyat mana? Rakyat negara Amarta. Berarti nu abdi. Nama kan disebut mau. Palebah mana maok na abdi? Alasan teh. Teu ngarti aing. Ieu we. Abdi teh gaduh rokok. Kade sia rokok ilegal. Henteu. Abdi teh gaduh rokok dititipkeun ka pun bojo mah, ka pun bojo teh ieu panyimpenkeun dina lomari rokok teh. Uroy, enjing eta rokok dibantun ku abdi. Kalebet mauk teu. Henteu, sabab nu sia. Tah, ieu ge kitu, layang jamu sekali musada teh nu rakyat negara Amarta, abdi rakyat negara Amarta, nama kan disebut mauk.
goblok sia sia maksudna naon abdi teh maksudna mah hoyong terang naon eusina ieu layang jamus kali musada edan sia goblok sia sia hayang muka layang jamus kali musada hayang nyaho eusina sia mohon dek kumaha nya mana dibuka goblok sia goblok naon ya kan aing teu wani lanceuk aing kakang Yudhistira teu wani muka layang jamus kali musada tapi rahasia hor ieu teh aya nu wanieun eueuh aturna mah beung aya nu wanieun heug cara ricing si edan yang neke we aing ieu usia geus dibuka parantos goblok sia naon usina ende kepo pengen tahu ya siap jadi geus dibuka ku sia parantos dibuka ku abdi naon usina moal beja-beja aya meureun beuki geuleuh we aing geus sia sawios agana da abdi menemring abdi we teu geuleuh gagan jadi ku sia geus dibuka parantos agan naon usina teu kirang sareng teu langkung ieu mustika layang jamus kalima sada hartina dua persaksian diri urang kanu murbeng alam jadi nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah nyaksi tina tekad ucap lampah yen teu di pangeran salian ti Allah kadua yen Muhammad Rasulullah ikrar pengakuan diri jalankeun ku anjeun luyu dina mangsa agan di istrenan salira jadi aparatur negara di ieu negara disumpah diungkulan ku kitab kumaha sumpahna demi Allah setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji leres ingi ayeuna abdi bade neroskeun ka agan upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna nya dosa doraka bener karingem teh agan ayeuna jadi pamimpin nah tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janjina anjeun teu bararupi goblok sia eta apaan agan janji dina mangsa agan jadi pamimpin teh rek nyaah deudeuh ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat teu kawas dina mangsa kampanye apaan araranjeun teh ini ka rakyat ngadeuketan sia ka rakyat belusukan janji muruluk ka rakyat dina mangsa kampanye mah anjeun jajalan goreng diomean masih can anggeus dianggeuskeun bari jeung dititip-titipkeun dina sprakna ulah salah pilih tapi geus ngajedog anjeun ayeuna tempo ka rakyat nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar era anjeun tingali kitu patut anjeun jadi pamimpin teh sedengkeun hiji pamimpin kade ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna angkat harkat derajat rakyat teh nah teu meunang si Sepot ayeuna kikieuan nyaeta ngungkapkeun rasa kaprihatianana ngadon disiksa nu kieu patut dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa bari jeung sosorangan di Simabi teu mawa ormas teu mawa masa sorangan aing mah nyaho teu anarkis jeung teu ngaruksak jeung moal ngaruksak deh sabab abdi hayang nyaho eusina ieu layang jamus kali musada sing horeng persaksian diri antar jisim jeung kuringna nyaeta nuju ka nu hiji tapi nah anjeun marojeng Jawa ngolemar anjeun urang ador
dalam mengicipan maka kaulah Kang Jerama si seperti tang takuan gitu Kang. Percanten Aden. Bapak aing ditutunjuk edan. Ya. Hampura sia omongan bieu. Asa eta layang jamun sekali musara dipikeun gaing. Moal tiasa agan, moal tiasa punten abdi agan. Dipuntang panting baing. Mangga nyangakeun agan weup. Wes, wop, wes, wes, wes. Woi. Modal sia. Udang. Mau teremuk tuh. Udang sia. Udang. Sapira pangarti ti udang. Tita udang-udang. Wah, Edan sia. kuat cek. Si cepot dipuntang banting ora cecel boncel. Wah, Yang Kang. cecel boncel naon? Cecel bonsel teh mantan terindah. Seberapa minggu apa geunan eta? Korea dan Korea. Apa nih kita sedia deket Korea. Nah, Korea. Pusing. Deleng sia. Dan deleng. Yang Kang. ari deleng naon? Deleng teh antel palangkakan. Atuh gitu meureun aing minang deleng. Dek cotos dening kukupan sadaka mangga iya. Iya. What? Modar. Teu aceun. Goblok sia. Wah, kuat eta. Dek banting dening gelang candra kirana. Ia gelang ditengahkan karena batu rug-rug karena sagara saat. Iya. What? What? Modar. Teu aceun. Kehel siap. Puntang panting ora cecil boncel. Tot. Tot, bagian sia tot. Naon kan? Elah juragan Bima beramak kaing. Pasti atuh. Heeh. Eta juragan Bima beramak kaing aing malah nyarekan aing mah ngomong deuleu ngan tarik we meureun adana jiga nyarekan. Paling ditewak lu. Gede bobot. Cubet. Modal. Teu aceun. Iyoi. Duh, naon tah? Bima mah kagetna teh kitu. Iyoi. Oh. Iyoi. Dek cotos dening kuku pancanaka. Cas. Monar. Teu aceun. Iyoi. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang ditengeukeun digadekeun teu payu. Dijual komo. Payu-payu kali Sinawi. Iya, cepet. Modar. Teu aceun. Oi. Kaget punya bebeja ke anaknya. Kumaha bebejana kan? Tot. Geus sanggup meureunnya. Geus sanggup berarti kan? Geus sanggup. Bebeja ke anaknya. Kumaha tah? Tot. Makan. Tuh.
Tigali aing seuri teu. Agan nu pamembade seuri tong ditahan kecing palanung dina awak teh mutahan teh. Asa meunang sia. Naon agan asa meunang? Peda bapa aing init asa meunang. Agan abdi mah teu asa meunang, teu asa elehna, da abdi mah pan disiksa, abdi mah teu gelut. Sok teu ngalawan. Teu dibikeun bala aing jamus kalemusana. Moal tiasa agan teu acan rengse mah. Lamun kitu anjeun bakal nyingharepan kaula Gatot Kaca. Kaula lurah tamtama negara Amar tapi kenang serangan di luar jeung di jero. Kari-kari anjeun ngeganggu kana kaman berarti bakal nyingharepan kaula Gatot Kaca. Anteun nyingharepan abdi mah. Kariekeun moal tiasa lamun kitu sia ngajak kelut ka aing. Saha nu ngajak kelut ari agan demi Allah abdi mah henteu. Agan mah sok suudon ngajak kelut kumaha ari agan. Sok dibikeun bos ya. Moal tiasa sia ngajak kelut ka aing. Kelut ka aing. Tuh berarti agan nu ngajak kelut. Manya aya keamanan aman keunun. Ngajak kelut ka mana naon bae kieu. Nah agan teu izin gelut-gelut jeung abdi. Era naon aing? Ieu agan nu nongton teh seueur. Ieu teh bakal riweuh ieu teh. Dina media sosial na TikTok dina IG abdi masuna Gatot Kaca gelut jeung si Cepot gelut jeung Gatot Kaca. Aya leuheungna si Cepot eleh dangaranna ge Cepot eleh ku Gatot Kaca. Tapi lamun Gatot Kaca eleh ku si Cepot bade kumaha? Teu mungkin aing. Mungkin saja. Cik kayaknya oh mangga. Kita gelut-gelut abdi mah. Nurut si Akang mah. Nurut abdi mah. Ampang birit. Sampang birit. Cak agan wani kaing engko dititah. Kumaha agan teh? Sok aing nyaho. Laras kan sok. Tega laragan aing tega. Pati tega. Laras iya. Awas kan setan syok. Ruaseun. Kangolo nyengki sia mah ku abdi we. Sok kayaknya wuyut. Wes. Anjir. Kehel euy. Hiap ulah. Zik sia. Alah anjir edan euy. Ulah wes aja. Wes. Dan huyap wes apa itu wes wes ya berjuang di medan perang. anjir babak belur beut aing mangane ngena aspal euy. Wah anjir edan juragan anom bener euy. Gesit Kang. Reug aing boga keamanan jiga juragan anom leuy. Laras Kang. Hebat agan pino agan hanyo. Dama marah arus dioyan pada Melayu ala dede ayah di mana Hebat mana sebut ha? Hebat kewe kan maju sok hiap lah wes wes Ansa Braja wes alah lang siap Musak lang di kumaha tot
Pancabraja timbalan alus Dasyah Bang kita udang tenggelan kakara renyem kan awak lu Pancabraja nyir tuh kita mau aing nonyok ditewak lu tewak ka dia didedetkeun kita ku sikurak jadi gendong macan juragan anu kita reketak sira aing di dia ya kepret di dia make gerakan jeblak Haji Yunus dak Pancabraja dak karena cili ngeng nah oh ngeng nah juragan Bima datang digi di kumaha tot Pancabraja Pancamarga naon sia udah dijawab wae tuh mana wete salira goblok ilmu naon sia abdi mah teu gaduh ilmu naon-naon agan da tadi gawe abi mah hirup teu bodo-bodo acan esuning polose agan abdi ntar make esen hiji kana esen nguseup sia semon abdi mah polos agan teu tiasa naon abdi mah cik lawan goblok ilmu naon si Joy naon ieu agan teh abdi mah alim gelut lawan sia katrukeun pangarti sia kaya yo ya atuh maksa-maksa teuing mah teu naon kitu mangan ulah nyalakeun abdi da sidik sia teh geus salah semohon ulah nyalakeun deui cik ilmu naon sia punten agan naon sakewe teh abdi mah naon leuleus agan wit dan jelema gede ngelagrak aing ngampul dulu euy pasti akang oh wah ya kitu bohong nanti nya euy danaonan leuleus agan wit waduh edan cepot aing lulus agan lulus aing tuang heula atuh aya nasi dus mangga agan ampun aing cepot nanaonan sia ti kikieuan tadi ge abdi tos nyaurkeun teu meunang abdi agan salaku rakyat nemongkeun rasa kaprihatinanana abdi teh hayang boga pamingpin teh anu bener-bener ngajalankeun ieu layang jamu sekali musada ulangan saukur dipake slogan wungkul ulangan saukur dipapake papaes wungkul ieu layang jamu sekali musada teh eusina pake eusina ange ulah jiga monyet ngagugulung kalapa kaituna agan persaksian agan antara agan jeung holikna jadi tina tekad ucap lampah agan kudu bener-bener manjing sumener kana hukum-hukuman tena dabongan agan anu hayang jadi pamimpin ya kada cumpon kana janji agan ya dangukeun ku agan pamimpin dijieun ku rakyat teh pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita mengpeng agan aya dipercaya ku masyarakat sok jeung program-program demi kamaslahatan masyarakat tepungan rakyat-rakyat leutik teh ku agan tepungan masyarakat anu leutik anu hirupna di bawah garis kemiskinan teh tepungan atoheun didatangan ku pamimpin teh longokan bisa aya masyarakat anu kalaparan bisa aya masyarakat anu hese asup ka rumah sakit bisi aya masyarakat anu hese asup sakola kulantaran biaya sakola apung-apungan tak ieu bagian agan cumpon kana janji ulah nepi ka jalir janji ajeun agan loba masyarakat anu kabeulit ku Bang Emok pinjaman online ieu bagian agan kumaha nanggulanginana lain ngajedog wae dina kursi kikieuan teh abdi teh ngemban amanat penderitaan rakyat agan da abdi ini teh jelema leutik
nah agan tega dina mangsa agan jadi pamimpin ngeunah-ngeunah di luhur masih kena aya rakyat anu kalaparan. Dah. Di stratega. Ke luar negeri Minang aya rakyat kalaparan. Ya, dangukeun ku agan mah rakyat mah sederhana, Beteng seubeuh, pake pageuh, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin. Cai ngalir, beteng buncir, jalan oge kudu laleucir.